dina hiji peuting si kabayan diajak ngalaroai ku mitohana. Isuk rumah rada jauh ti umurna. Di jalan teh nu ngomong sakit kemik acan. Sumawona si kabayan mah da puguh tuduhan kene. Itu mana es nu pika berak. Ari ieu isuk kene geus digugubran di titah budak. Teu kahati bitoha. Ceuk dina pikirna. Sakitu geus kolot. Nah, aya kada demas teuing kana dunya teh. Nah keur naon dunya lamun lain keur nyenengkeun awak. Ari ieu bat kalah jadi hukuman. Geun sia gerak engke. Barang nepi ka huma pe arawarwa. Mitohana pohara kedona. Ari si kabayan mah mas rendeg, mas jantep. Teu gawe bebeunangan. Balas ngawuleng jeung ngarahu boheng sampe digawe. Siga-sigana mah rada ngeuleun si kabayan teh. Wah, ieu brek karedet aya karung madah roai. Jol aya ingetan peuseun kelinguk si kabayan imut kanjut nu lelep teh. Mitoha. Kau lari ke tinggalan, ieu mah sebeuteung bisa dalila daguan hati-hati mun mitoha ninggalkeun. Ulah melatih bae nya. Kumaha kewe da ari kasakit mah datang ka wasilat ari undur kudang itu. Bari ngomong mitohana mah tonggoy bae ngalaan roai teu luak ieu. Si kabayan suku asup kana karung madah roai. Awakna diperungkutkeun bari ngareupeungan maneh roai nepi ka tekan embong. Mitohana mah tonggoy bae ngalaan roai nepi ka karung teh penuh pisan. Tuluy dicakupkeun dipocong Italian dijungjung. Aduh, berat naker omongna. Geus kitu ge diuk ngadadoan si kabayan. Si kabayan didagoan beut ambleng bae, sedeng poe geus rebreupak. Nah, kamana si kabayan beut ambleng bae? Moal salah meureun terus balik da geuring. Eta mah si kabayan. Nah, aya makhluk bener mah bebeja heula kalau trek balik teh. Ieu mah eos wae. Aya jelema digidi karung wae dipangkeul. Edos berat angker di dieu teuing ieu mah ditas ieu bari dirampa-rampa karungna. Barang nepi ka imah sok diceundeun di dapur dina ranjangan. Tuluy dibuka beungetan karung teh ku mitoha awewe bari ngomong. Cuk, nya pelan wae urang teh meuli sakilobana. Ih, tacan kalah kabeh. Karage saparona meureun. Jeung etaeun manehna teu ngadenge kumaha si kabayan geuringna. Baru geuring tah kaula mah panyana jeung Andika ka rumah. Puguh bae tadi isu. Kitu na kada balik heula jadi beuteung. Utan cik manehna ieu bantuan ngudulkeun roai beut berat naker. Anu diudulkeun kuduaan buru roai pikir sanadnya. Kulantaran karung ngamar katengteng dihantem digejelep-gejelep. Nah, anak goreng tangis si kabayan ragrag kana ranjangan rokok. Mitoha awewe ngajerit awahi breuwas. Mitoha laki ngejar mundur ka tukang awahi ku kaget. Si kabayan. Da capek mitoha. Bari barahan belehe. Si betul teh mending siap ya. Cuk mitoha awewe. Da capek mitoha. Yeun aya nu genah dipikul ku mitoha lalaki teh. Aya
adat-adatan. Nah cek itu petang kalau teh. Cuk itu hawa. Itu halalaki nama leos baik aing mah. Hatena unak-unak ambek hayang awas. Isuk manggeuskeun ngalaroe ka jeung bapak ya. Sing bener. Ulah goreng pola kitu ka kolot teh. Makali deuleu ngotak doraka. Moal eta ha. Isukna beras itu lagi jeung si kabayan ka rumah deui. Datang-datang heto matikan roy kartona keur. Han, hari itu hanama. Deui areret ka si kabayan ku juru panon. Ari si kabayan mah tong bae ngalaan roy. Ningali si kabayan jog-jog digawe, Hollywood plus lain itu anak teh. Ari si kabayan mah terus bae ngalaan roy. Tapi ka kartu teh penuh pisan. Tuluy dicakukeun, reketek di talian. Hari itu nakama itu habet puasa enggakkeun meureun keuleun keneh urut kamari. Ajeun aing gerek balik rek digusur bae ieu karut teh da teu kabawa di pakul mah. Bari ngomong kitu, bluk karut teh digulingkeun. Duruk-duruk digusur. Kabayan, ceuk sora dina jero karung. Ieu aing teh sia lo digusur. Rek si kabayan eureun. Roai, beri goblok dibeupuh karung teh. Duruk-duruk digusur deui. Kabayan, deuleuh bapak lain roai. Roai. Bari terus digusur karungna. Barang nepi ka dapur, gebluk ditinggalkeun kana orang zaman. Aya sora jelema anu diteundeun. Tah, eta awewe roai sakarung. Ceuk si kabayan bari manehna mah leos indit kacai. Barang diudulkeun eusina ku kitu awewe, gebluk salakina rabrak bari keruman. Awak kadarok kurang urut digusur anu sakitu jauhna. Menang 2 poe itu halalakina teu bisa udang-udang aja. Mung sakitu anu tiasa kapihakeun musim kuring. Hapunten bila aya seueur kalepatan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.